Bismillahirrohmanirrohim. 11-12 sifat sama jeung basor. Wajib akli Hak Allahna sifat sama jeung basorna. Ngadangu ningali hartina sifat kodim duanana qaimatun duanana nutu matep di Allahna teu aya kawitungtungna qadimun qaimun salawasna dangu Allah ku samana ningal Allah ku basorna paragi muka kenana tahta aluk inkisapna kana barang nu wujudna boh nu wajibul wujudna tawa mungkinul wujudna kadangu jeung katingalna. Nomor ka-11 sifat nu wajib di Allah teh sifat sama hartosna ngadangu. Nomor ka-12 dihijikeun sifat nu wajib di Allah teh sifat basor hartosna ningali janten Allah maha ngadangu atanapi ngagaduhan sifat sama jeung Allah maha ningali atanapi ngagaduhan sifat basor. Ieu sifat sama sareng basor teh sifat nu wajib di Allah. Sareng deui ieu sifat sama sareng basor teh masih keneh kalebet sifat ma'ani. Lah sifat ma'ani mah ti sifat qudrat dugi ka sifat kalam. Nah sadayana sifat ma'ani qadimun qaimun non qadimun teh teu aya kawitna qadimun teu aya kawitna qaimun teu aya tungna sadayana. Sifat qudrat qadimatun teu aya kawitna qaimatun teu aya tungtungna. Iradat kitu sami dugi ka sama basor oge sami kitu ke kalam sami kitu. Tah ieu sifat sama sinareng basor margi kalebet sifat ma'ani maka sadayana sifat ma'ani mah ngagaduhan kagunaan termasuk sifat sama basor. Kagunaanana teh lamun bahasa Arab nama inkisab. Tah ieu inkisab teh hartosna teh paragi mukakeun. Jadi gunana atanapi kagunaan sifat sama jeung basor adalah mukakeun. Sami jeung sifat ilmu. Sifat ilmu ge kagunaanana teh mukakeun. Mukakeun naon maksudna? Maksudna mah ku sama atanapi ku ngadangu na Allah jeung ku basor atanapi ku ningali na Allah jadi terbuka kadangu terbuka kati ngali maksudna mah. Upami ku sifat ilmu mah terbuka na teh terbuka kauningan. Sadayana ge sifat ma'ani mah ngagaduhan kagunaan. Qudrat kagunaanana ijad iqdam iradat tahsis nangtukeun dan seterusnya dugi ka sama basor dugi ka kalam. Jadi sakali deui kagunaan sifat sama jeung basor teh naon? Ngabukakeun maksudna ngabukakeun kadangu jeung katingali ku Gusti Allah.